Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjurkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngahontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Parekanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Sakumaha kesit sakumaha rancengeusna oge. Dina kaayaan nu sarupa kitu mah memang kacida sulitna pikeun nyalametkeun diri teh. Pang-pang namah lantaran sangkon harita keur ngadayak-dag kana bangku. Aya sirah bisa disalametkeun tapi suku duanana ulah-ulah bakal rampal di babad ku bedogna si Barani. Upamana bae manehna satekah polah nyalametkeun sukuna, pasti sirahna nu bakal kabunangan. Geus moal bisa disalametkeun deui tina ancaman bedogna si Demung. Katu mah wenangna ngan saukur ikhtiar. Harita ge dumadakan nyikonah nu keur ngabangingik teh nya manehna cengkat. Red mireungeuh panulungna nu keur ngadayagdag tanpa daya. Teu anta parah deui manehna ngakentak ngarawu samping kebat nu ngalumbuk di jireunana. Sarta langsung didongkupkeun ka si Barani. Puguh we tumerapna ka si Barani teh lain deui ngaranjugna disangka namah lalangit imah ambruk dumeh dipake galungan. Manehna ngadadak teu bisa meta lantaran badan katut bedogna kabulen ku samping kebat teu beda tinu keur peupusingan we atuh. Sakitu oge geus cukup pikeun sangkon. Mangrupa hiji panulung anu ngalantarankeun sukuna bisa salamet. Bareng jeung nyuruntulna bedog si Demung manehna ngakentak ngagorentelkeun badana sapanjangna bibir bangku. Borobot. Bangku ngarempeyek lantaran dihakan ku bedogna si Demung. Sangkon luncat. Keur peubesingan teh dihanca ku tungtung dampal sukuna keuna pisan kana kakemplongna. Aduh. Si Barani kontan ngagero. Bari ditungtungan ku Humarurung ngalagukeun ceurik lantaran kakemplongna asa tobros sarta iga-igana ting bletuk kawas-kawas nu parotong. Padahal mah ramo-ramo na suku sangkon nu ting peletok dumeh awor jeung iga buru. Make luncat sagala ha. Si Demung ngakurewok pinuh rapsu. Oge bari ngarasa cengkel ku polahna sorangan beteu pupuguh hayo ngadon ngarak-rak bangku. Nah atuh. Make ngadek babi. Sangkona malang bari seret. Ayeuna mah mesat bedogna, cerelat luncat langsung nyamberkeun bedogna ka si Demung. Teu pokok bari luncat. Manehna jeung ngacejek sirahna si Barani nu keur mulen keneh. Ubuh we manehna ngakerung deui lantaran gadokna ti catrok kana palupuh sedeng letahna ngadadak getihan lantaran kagegel ku huntuna sorangan. Tapi si Demung matana cingeus oge ari kana pibahayaeun mah.
manehna ngakentak nakis ku bedogna awit gerakan bedogna robah dek disabetkeun kana beuteung sangkon ngakentak ngarempon srong suku katuhuna diangsrodkeun nyerong ngabarengan ngacengkatan suku kenca nu masih aya keneh di tukang cilek Malik ngenca bareng jeung crekna suku kenca aya di satu kangen suku katuhuna hiu kudu dibilang si Demung nuker nyekel bodog teh dicerek satakerna sok kuka insapan kasadaran Andika Demung nah ku jalan Andika milampah kieu teh teu ngandung harti yen Andika teh isi kibung dina kamaksiatan Demung masa we kaula mah darmati tahanun sanajan kitu tetep Andika kabawa salah Demung lantaran Andika nyata-nyata ngabantu kana kajahatan ulah boroning jeung prakna Demung cacakan upamangan ukur neuleuh wungkul saperti Andika neuleuh hiji jalma anu ngalakukeun kajahatan tapi Andika kalah kacicing teu ngayakeun tindakan pencegahan sarua we Andika teh jeung nu ngabantu kanu ngalakukeun kajahatan tadi kaharti Demung rumaos kaula mangandar manurut hirup waliwis ngandar manurut dikawani tapi ada rasa keuleuh deui dumeh igana tadi ditajong sarta huluna dicecek direken batu tatapakan nepi teu bisa baraya dasar jelema nu geus ruksak atuh ieu mah ye sangkon sakilat ngabangun gerakan rawe-rawe baikeun kana iga burungna ai kiranya bukan lo mung aduh maafin deh kaki gue kagak punya mate maklum Matdo celang mata nama itu sirikna tiburial bencelik ngawaskeun nuker ngudupung nu tayalian ti Sedemung baturna sorangan sompet lu emangnya mate lu bakeun ngahehe curela cek Sedemung nu memang aya di jalaneun ente pingin balik gue boleh sor coba maju Matdo celang bari ngahayatkeun bedogna pikeun mapak bedogna Haji Sabri oro kaya si Demung barang manehna mideung gerakan suku lawanna nyata-nyata deuk ngajejeg ka manehanana si Demung ngagentak ngacol ngagunakeun gerakan acolok bangkong tapi lantaran gugup tina kebeku kasieun katambah deui memang manehna teh keur nyang hareup ka Matdo celang atau ali gacok teh manehna ngadon ngarawu sukuna Matdo celang nya tumrapna ka Matdo celang nepi ka ngakuat pugu lengan kuring taya mataan ieu teh ye si Demung kalah ka ngaheheh bari ngagentak maneh ngakuring jal hudang popokanana estuning matak ngaheab nu ngaranna pan kacilakaan lantaran tetela si Demung teh kawas nu ngahaja males deui langgeus teu ngurus di kanyeri lantaran sirahna ngadadak benyul atuh meunang hadiah nog soang ngagentak manehna oge ngakurinjal hudang bari morongos sarta molotot ka si Demung tu ileh apa-apaan lo Demung mat item bari ngagentak ngolebat ka hareupeun Haji Sabri lantaran ngarasa paur bisi Matdo celang terus dibacok sirahna kudu jadi lawan bareng jeung eta kieu bedogna diheumbatkeun sarta datangna nyempong deuk nyabet kana beuheung kieu karasa ku Haji Sabri aya angin lebak kana punuk tag dina hate Haji Sabri geus moal salah deui tangtu Matdaro nu narajang ti tukangeunana kitu da ngagentak Haji Sabri ngawangun gerakan kalajengking nyaeta ngalalepkeun badana bari jeung nyolocoskeun bodogna ka tukang sedeng leungeun kencana sakilat dipake ngababuk pigelang mat item nu keur nyekel bedog nu ngahayuk di luhur pangadekna ngeplos geus kitu kulawit bedogna dikahareupkeun deui deuk dipake ngabajeg sukuna mat item bedogna disabetkeun ka belah kenca ngabarengan suku kencana diangsrodkeun ka hareup saperti kedudukan keur waktu tadi
atuh. Tumrapna kasangkon sakurang-kurangna bakal ngagaris kana badana, sedang ruang gerak manehanana pikeun nyusun para rajang jadi sakaligus katutup. Jalan hiji-hijina taya deui iwal ti manehna kudu nyalametkeun diri ngecat ka tukang nu ngandung harti sakali masangkon teh kapaksa kudu daek ngaku kana kaunggulan lawan. Ari si demung nu harita teu pipilueun rajang barang ret manehna mireng sangkon ngecat ka tukang ngagentak manehna nyabut peso buru kanu poe. Tutup menjadi tarutupan kitu nu saurang angguanana bodas, nu saurang deui hideung. Dina dadana aya gambar sapertos manuk, rupina mah manuk waliwis. Margi manehna teh ngangken ngaran waliwis bodas kitu tah. Arah kitunya. Ari si konah deh. Juragan Marjan saterusna nanyakeun anak parawana Pakili. Duh, sumuhun kantunya anak we sun. Margi si Kili teh tet ka jero imah nu kabeneran panto na molongo. Sumuhun. Ayo atuh urang ka jero. Keun we. Nyaksrak nu jahat mangke deui wae. Juragan Marjan terus ngagegag. Miheulaan rek asup ka jero imah Pakili. Bring sarerea naluturkeun blus arasup ka jero. Sawareh tunggu di luar nyaeta Mat Daro sadulur-dulurna. Padahal mun harita maranehanana katarukang sarta heug pangangguran nempo kana tangkal ramutan, pasti ku maranehanana bakal kabireungeuh aya nu keur nyareng cre dina dahan. Nu tayalian ti Haji Sabri katus sangkon. Geus karuhan Juragan Marjan asup ka jero imah ku siwel. Haji Sabri ngaluarkeun kertas. Tret ditulisan song dibikeun ka sangkon geus kitu curelana malibir ka kencaeun imah. Nyaeta ka kencaeun imahna Pakili. Breh Mat Daro sabaturna keur diuk ngaren deui nancep kana tihang. Ari Haji Sabri mah dina gerakan kakap maba langsung marajang ka Mat Daro sabaturna. Hiru sirah dipepegan sakaligus kurawok hiruanana ngakuak ngaperengan ngadorok-dok na sora golodo. Nu di jero imah keunana